Allahumma sholli wa sallim wa barik. Naon Allah naon Allah asal lain itu terdekat dengan lagu teh menanginya ijem dan itu tonggeru asal nama sekian lama aku tageni untuk edan ini calawak bawahnya ini lu biar calawak kata saya jawab untuk tanggung jawab mana hari ngaji calawak aing ngaji henteu siap aku biar calawak inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtifafil laili wan nahar tuh rehe sekian lama aku tidak ngomong lagi kok. Tas. Alhamdulillah wa syukurillah. Dinten tadi parantos diangkat tikahan putrana Kang Amun sareng Ibu Nu Jang Muhammad tawelah pokoknya sarang Neng Sifa bidua tisadayana ngahaja dikembakeun ari panganten aya anu paling dia alhamdulillah abdi kapok ari ngaos anu tos nikah tadi ngaos ayeuna kapok yang Muhammad kapok nanti abdi ngaos di Cikukur Kang Amon pan malam pertama panganten mah ayeuna teh abdi ke tengah-tengah ngaji panganten awewe ngaborowo kecil ngajerit pingsan deh Kang Haji cenah tulungan cek nu boga hajat pun anak boga kunaon dielol ku abdi ka kamar ece ngahaja alhamdulillah katingali panganten istri teh nya pingsan teu ingeteun digeingkeun ku abdi hudang neng cekeng kunaon lebih kang jelepeng kieu eta cenah pun lanceuk nganggo kolor tilas kantong tarigu apa dihareup teh ngajeblak berat bersih 15 kg sakeun ngajelepeng eta panganten aing nu lele cenah 5 kg ge sagede kieu ieu 15 kg sagede kumaha pingsan manten alhamdulillah Jang Muhammad sareng Sipai nama di dieu keneh ulah dipake deui jangan tak kolor ngadaruratkeun ka sarerea salaras nama ieu teh kaing lami-lami aja urang teh di dieu teh dari Jang Muhammad sareng Neng Sipa mah geus hayang hura-giru sepi teh kita tadi geus sayo nyieun puisi nyieun pantun magarkeun teh ping-ping cap-cap ping-ping toket papenghulu memotoran cek Jang Muhammad rek dipecak peuting engke bisi kaburu kotoran malami bakir sekedapnya malami bidoa di sadayana mudah-mudahan ieu dua insan urek anu mungkas mangsa lalagasan dina dinten neme rumah tangina sing janten rumah tangi anu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya Rabbal manfaat rumah tangga nakeur pribadi jeung keluarga manfaat kanggo agama manfaat kanggo nusa sinareng bangsa amin ya Allah ya Rabbal salaras nama Jang Muhammad jeung Neng Sipa mah teu kudu dibabatahan cek abdi mah Kang Amun jauh-jauh make jeung ngonang ti Tasih da jelema nu panghidang nama jelema nu anyar kawin sok karaos beureun ku Ece jeung Akang engalan nikah mah dahar tara sosoranganan leres malah dibawa dahar oge ka kamar bobokona dibawa piringna dicanak kokocokna dicanak rencangna dicanak Jang Muhammad pandaharna dinaris panganyar kawin mangeuna diladenan ku pamajikanana ku bojona ye nu araredan manu kieu di muslan dilahir
Iya mah panganten baru ngah oce jeung akang ka panganten baringu salakina dahar di mana pamajikanana dahar di mana teuing wallahu alam bisawab salakina keur dahar di pasar aya kamelang ka pamajikan nge-SMS eueuh laras aja sabulan masih kene dahar di kamar 2 bulan masih kene dahar di kamar 3 bulan mimiti kokocok cek Jang Muhammad teh ai ka mana kokocok lah ku awe ka dapur dari weuh mimiti kokocok ka dapur namahan sabulan deui mah eueuh jeung piring geus jiga ece jeung akang geus kolot nini aki-aki lain dianteurang cek salaki teh mah asal parayang ngokot jadi tong ngomong rayuh aing teh ku anak oge heuh leres aya nu kitu di dieu aya taya oh aneh dan ketika di papatangan Jang Muhammad sareng Sibak mah ibak masih kene duaan modal dianteur coba anyar kawin mah hayang ngising ge dianteur ku salakina bau ge maksa ngajentul pamajikan anak beol sagala bebeja lamun salaki lila di warung alah pamajikan anak mani jeung cacadelan ieu anak ai atuh aneh di mana wae teu geura ate mani lami mun cek urang salakina saruana deui atana teh noto kapan mese rokok jeung jadi atana teh noto Jang Muhammad jeung Sibak mah keur cadel kene hanya teu can bentes sok aja ajaran kawin mah naon hal boro-boro hal nu gede nu leutik ge bebeja ka salaki aja kawin atul buja bebeja Jang Muhammad geus sare digeingkeun ku neng Sibak naon kitu aing utan atuh litit eta Jang Muhammad bingung bahasa naon pamajikan aing bahasa Arab lain Mandarin na kamus naon teh nyai udah nateulitit mencek urang mah pujal atuh saeutik Jang Muhammad anog teu ajaran kawin baridoeun we garo hadieu atuh beb ya garo coke tok Mang Amun jeung Cenung Mang Amun keur tibra sare ku Cenung digeungkeun bakana udah aya naon saya teh ngagakeun oyah ieu rek tahajud lain ujal aing atuh garo rek di garo moal nu geus sareng bade di garo moal edan nanti gitu digaro mah digaro jika nanti ngentina angen di luhur sok ngejebak sia wow bener pamajikan milu kana motor nyerang jalan goreng alah eta mah diatur kupling jeung gas teh sieun kacentok ajaran kawin mah muntah nyai sing papieu kana cangkeng muntah sok akang geus kolot pamajikan milu mereka pasar muntah kana cangkeng non aja saya teh teh nyeng sok saya teh sing bener numpak teh murah ge muntah kana cangkeng ulah nuntungna teh sabelah kana behel sabelah kana tak-tak jiga teh kok pamajikan teh kieu eta nyorang logak diapai-apai dah henteu dan nu gegedena nafsu tamahan geus kitrik pamajikan anak murah gorowo bapana nyorang dak tulungan lain diupahan cok aing ge montong milu sia teh jadi nu kedah di papatahan teh nu mana itu cok nu baru nu bari di marek nyemutan deh bisa para roh
Ujang Ahmad neng Sipa nikah teh seueur dialekna, seueur istilahna. Aya menyebut nikah teh ninihan nu bekah. Teh naon eta mah hartikeun we ku akang jeung eceuk. Aya anu artinya nikmat ceuk kirata orang Sunda mah nikah nikmat karasa haneut. Apapun istilahna, naon wae bahasana, nu jelas nikah adalah perintah Allah Subhanahu. Dikiatan ku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya maksarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Jadi nikah teh parentah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ameh naon Allah miwarang nikah? Tujuan intina litaskunu ilaiha. Kurang tarik, litaskunu ilaiha. Allah miwarang rumah tangga, Allah miwarang gaduh bojo, Allah miwarang gaduh caroge teh litas kunu supaya tenang, supaya tentrem, jongjon ibadah. Naraoskeun ku ece jeung akang nunggu sebel teh, nunggu bari teh. Ku nikah, ku ijab kabul, ayeuna urang geus boga anak, bahkan aya nu geus incuan, abdi rek nanya, beki tenang, beki liur. Jawab. Kumaha ieu teh? Kumaha pangarasa kumaha teh kalah liur kieu geuning. Padahal Allah miwarang nikah teh supaya, tapi nah geus nikah teh bukan ketenangan yang kita dapat. Cek beki tenang, beki liur. Beki tenang, beki pusing. Paingan itu jelema lieur hungkul. Lamun tujuan Allah dina Al-Qur'an litas kunu supaya tenang dipigawe, ternyata lain beki tenang, malah beki pusing, beki lieur, beki susah. Kira-kira nu kudu dirobah ayat Qur'ana atawa rumah tangga urang? Nu salah ayat Qur'ana atau cara rumah tangga aja jeung akang?